Saya teh kunaon ulang-ulang wae. Aing menu kieu datang deui keur pusing-pusing. Lain aing teh mikiran heueuhnya zaman ayeuna kitu tah. Ditelik-telikkeun ya asara riweuh kitu tah rudat hirup teh. Nempo naon segala rupa aya ayeuna mah. Geus mah zaman kiwari teh saduit. Geus tetep bengek teh katambah deui naon teh. Kana mah loba budak nu meueun indungna geuning. Indungna meueun budakna. Tah, tahu tuh. Eta teh gara-gara kadaharan. Pas nanti gitu. Tah, nyaho teh ayeuna mih naon nu teu bisa didahar. Mih naon nu bisa didahar. Nyaho teh. Teuing aing teh nyaho. Mang naon? Yo. Mie nu teu bisa didahar. Hiji. Mie dua Allah. Heeh. Dua. Mie ngeluan aliran sesat. Oh, anjir si iyo si Narien bener ngomongna euy. Gitu atuh saya pengen ulah koclak kesirah teh aing rudet nyalurnya. Tah tadi pan kerak dua aya keneh eueuh hede eueuh. Atuh aya, pan aya 3. Naon tah? Tah hiji. Mie dua Allah. Heeh. Anu kadua. Heeh. Milu aliran sesat. Heeh. Tah, anu katilu nah nyaho. Heeh. Mimi susuranda nu lain muhrimna. Aing nya lur kurangnya naon ieu mah kedeung cageran tungtungna sok tegenaheun. Iya. Aku mohon atuh celak kali-kali singka bener bener celak Kopi. lain kopi aing keur mah parusing kira rudet aing ampun si eta koclakna sirah katulungan.